Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Tibridi, oge ka Kiai Haji Masuri, Kiai Haji Rusdi, Kiai Haji Bahri, Kiai Haji Pati, Kiai Haji Imis, Kiai Haji Asep Camat. Malam ini diangkat jadi Kiai kabeh, terutama Profesor Kiai Haji Doktor Haji Supendi AF. Alhamdulillah tambah profesor. Para tur pemerintahanana anu alhamdulillah wigi selalu hadir, pawigi selalu hadir. Berikut Batur Mudi geus jadi warga Sukamantri, asana paeh di dieu nyana eta. Ketua Panitia Penyelenggara PHBI alhamdulillah Bapak Camat, Bapak Haji Imis, kemudian Haji Humaini aduh kusyukuring dimuliakeun. Mudah-mudahan orang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah kurang dina saah ieu dipaparinan kanikmatan di samping sehat afiat, leuwih-leuwih ialah nikmat cahaya iman. Nuku cahaya iman ieu urang bakal arasup ka sorga. Geus amin bae. Bangun deukeut ka sorga. Nu jelas emang pasti anu alhamdulillah sinar iman urang malam ieu ditambah
ku ayana ngayakeun maulidan Kangjeng Nabi urang kan ngalayang ka dieu ngontrol mana Haji Imis mana Comot mana Haji Pendi itu mah lain kos Kangjeng kos jurig ya aduh bahasa gitu mah mana gitu rasa jurig emang ini hadir jelema kabeh apa jeung setan sih campur termasuk iya meren malam iya orang mengenang kelahiran Kangjeng berikut perjuangan anak oge wafatna anu Kangjeng Nabi mah kasep luar biasa gagah ganteng jadi nudi rayakeun ku urang nu diperingatkeun ku urang jelema nu kasep jasa ayeuna leuleuh ka dieu ya Allah asana embung neuleuh aing ngadenge Kangjeng Nabi mah hayang jasa geus masyaallah urang rindu jasa sehingga urang wani ku ari ku kumpulan ku rindu barang neuleuh ka dieu dulu ka dia asana sebel tapi lamun neuleuh banget mah banget jeung awak ebang teresep naon tuh resepna deul Haji Pendi maksudna boro-boro urang Lampung nu geulis kula ge teresep teu kula ge ye kula komo urang Lampung mah putih teh anu gede adat atuh kolbal los kaje emang kos gitu pembawaan Lampung lamun neuleuh sosokna mah gitu tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi na masyaallah urang lamun neuleuh jelema beungeutna jeung awakna loba nu pikabendueun tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Allah anu bakal jadi penghuni surga urang cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Haji Pendi cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Rusdi gitu keneh cinta ka Allah ngomong nama cinta ka Allah cinta ngomong nama cinta ya aya kesamaan dah oh jadi lamun ditinggali tina kacintana ka Kangjeng Nabi urang resep Nabi lamun neuleuh banget sama sekali henteu hampir olab lah atuh mana ieu nu kasep mana jeuh eueuh jeung di solear teh 12 ya Allah tapi kula mah nambahan doang ti Kiai Tibrizi geus tadi muluna nama kuari kula mah nambahan ayat nu dibacakeun tadi ku kula kadenge jauh na arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'ilnihi wa sirajan munira jeung lamun nyaritakeun pertama maulidan carita ti Kangjeng Nabi Adam datang ka imah-imah di Mekah carita kedua Kangjeng Nabi mulai dilahirkeun carita katilu geus diutus Kangjeng Nabi umur 40 tahun Kangjeng lahir di tahun gajah pas penyerangan Raja Abrohah kemudian 40 tahun Kangjeng diangkat jadi Rasul tidinya Kangjeng Nabi berjuang ayatna nu tadi ku Allah dijelaskeun
inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira al-ayah. Lamun dibahas dan opat syahidan, kemudian wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan illallah bi'idni wa sirajan munira, insyaallah datang ke maghrib bisukan. Jadi subuh sholat orang, kemudian terus berangkat dari zohor sholat, terus ulaya dahar parah bisa ya cak haji maman teh sia sampai keraing protes jana payah haji maman. Nah hiji bae udah syahidan. Kangjeng Nabi boga predikat Nabi Rasul, tugasna nomor kahiji syahidan. Hartina syahidan teh nyaksian ngan model Kangjeng Nabi mah nyaksian ada teh nyaksian ka tukang pan ai saksi mah nyaksian kanu sazaman. Kula lamun nyaritakeun Rusdi siap jadi saksi sebab sakola bareng eureun sakola ka bebene nyaho nyaho maksudna aya anu ditolak nyaho anya lolobana mah ditolak nya aduh aya anu ditarima lobana ditolak. Jadi saksi teh siap jadi saksi sebab sazaman. Tapi lamun ditah nyaksian haji patin teu bisa atuh katukang teu bisa iraha lahirna haju pagaweana kumaha teu bisa ulah-ulah haji patin eta beta Haji Masuri JJ ulah datang ka di bawah JJ Masuri. Nah itu nyaho lahirna iraha, kemudian nyana kos kumaha keur leutikna pagaweanana kumaha nyahona teh ngan saukur bobogohan ge haju bebeakan mobil beak sawah beak mun bisa anak dijual mah dijual ya gunyana lebih tirus ditambah jahatna bajingan sama maksudnya teu bisa tajaksian kanya ngan dongeng doang teu bisa sebab teu kazamanan ieu mah keur contoh doang. Tapi Kangjeng Nabi mah bisa nyaksian bahwa Kangjeng Nabi Isa bener. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, umat anu nakal ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng siap nyaksian karena kebenaran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, anu kufar anu teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang bisa nyaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi Adam alaihis, Kangjeng Nabi siap nyaksian pan model mah model ka tukang. Ya Allah, ilah syahidat mantak di akhirat engketel kabeh mun tayang ka Kangjeng Nabi hayang disaksian ku kaji pendit teh pan sok didongeng ke Nabi lulumpatan teh kumaha kada lompatan nyan sakabe jalma lulumpatan terus ikut moro-moro ka Nabi Adam
ya Nabi Adam, kami minta tolong, ari minta tolong jeung syafaat lain teu karunya kami oge keur susah tukar itu ka Nabi Idris, ya Nabi Idris, kami minta tolong, ari minta tolong jeung syafaat. Wallahu a'lam. Suarana Masya Allah 2 menit deh bubar. Jadi iya kabeh minta tolong, kagem di Adam minta tolong, teu bisa nyapaat, lompat ka Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi lompat ka Kangjeng Nabi Nuh, terus ka Kangjeng Nabi Hud, terus kan Soleh, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan, coba ayeuna urang datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nabi-nabi nu baheula, umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi, siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat nu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya. Pokona mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh. Ku Haji Imis diberkatan, eta pembelaanna berkat. Sial cak Haji Imis nyok keberkatan nyonte. Dibela. Atuh lamun Nabi nu baheula minta perlindungan ka Kangjeng Nabi siap, sehingga dijelaskan dina Al-Qur'an syahidat. Ya Allah ya Rabbi. Atuh komo urang Haji Masuri lah salah-salah setik mah dibela lah, dibela Haji Masuri, malaikat ke dipanggil mau geter-geternya no. Berapa tahun saya umur nggak bisa ngomong sebab rarasan lo baca sakasalahan cak Haji Masuri rendeng kan atuh aing jeung Rusdi mentanya nah jeung Haji Bahri maksudna abeh ngahiji gitu dirantai na. Sebab rarasaannya nage bakal piranteun ieu. Nah, dirinya ditanya pasti kan lo bakal kesalahan ketika iya lo bakal kesalahan kan dek di kanarakakeun cek Kangjeng Nabi ulah waka di kanarakakeun ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula. Masya Allah, itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta. Mun polisi kos gitu, ya Allah ya Rabbi guys, bae bukan nama wigi mah orang kawinkeun di dieu. Tah lamun abri polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat. Mantep jasa Kangjeng Nabi teh ya. Jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina, ulah dideuleuh Rusdina, ulah dideuleuh Haji Bahrina, tapi deuleuh hatena aya Muhammadan tahu aya Muhammadan pandang ieu manya nu batur dibela ieu henteu ieu kumaha Haji Pendi coba aya Muhammadan coba tanya. Ditanya heula nyana, ya sa Haji Pendi, wau ka Kangjeng Nabi Muhammad, ai ka Kangjeng Nabi mah wallahu alam ngan aya Muhammad di dieu. Muhammad mana? Muhammad pengkolan. Ayo, geus. Bayana mah aja kana rakali sakedeungnya. Embung nyana. Embung sebabnya lagi osok maca sholawat. Nah, atuh aya Muhammadan menghargai kangaran Muhammad. Masya Allah. Atuh Kangjeng Nabi Adam ge kaget
begitu diasupkeun ka sorga di lawang aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah henteu Adam Rasulullah kaget ditanyakeun ku Kangjeng Nabi Adam ya Rabb Gusti ari eta di luhur lawang ngaran saha Muhammad ai Muhammad teh saha incu anjeun irahayana nabi terakhir wahara amat geus ulah loba omong cek Gusti Allah eta mah hamba aing kakasih aing anu bakal nyalametkeun seluruh umat. Masya Allah geus aya di luhur sorga unggal lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lawang haji pendek aya kuari Ahok ayo babatur dagang karung atuh ulah sajan babaturan ge ulah aya Ahok kan komo aya hari tanuan atuh ulah nah si hade besi hanas jeung hanas duit teu sabaraha di akhirat Muhammadna kahapus ku hari tanu naudzubillah min dzalik kahapus ku Ahok ji ulah sambarangan geus ku hari mah hilangkeun di jero hate urang kafir-kafir geus catet Muhammad di jero hate Muhammad kitu bae Muhammad mana wallahu alam Muhammad atuh babad Kangjeng Nabi syahidan lantaran ngajina geus peuting ieu mah kieu Kangjeng teh syahidan nyaksian nu bener Kangjeng teh syahidan nyaksian nu salah Kangjeng Nabi siap jadi saksi nu dipake karidho ku Gusti jeung nu dipake ka bendu ku Gusti nyaho protes kabeh di akhirat Muhammad wawanianan kau make siap nyaksian umat nu baraheula nabi nu baheula bahkan nyaksian nu saralah Firaun Namrud jeung sajabana nyaksian bahwa eta salah di mana cek Kangjeng Nabi kula boga mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin zalikal kitab Al-Qur'an anu luar biasa agung luhung mulia pohara la raiba fi teu aya kamangmangan saeutik-eutik aja hudan lil muttaqin sebagai pituduh yang jelema anu tararakwa di Quran ayat cerita Adam di Quran ayat cerita Kangjeng Nabi Idris di Quran ayat Kangjeng Nabi Nuh terus Musa Isa dan lain sebagainya ayat cerita musuh-musuh Allah tentang Firaun tentang Qabil tentang Firaun tentang Namrud tentang Kan'an dan lain-lain sebagainya kula nyaksian berdasarkan mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim osok maca Quran mengaji masuk maca Quran sabaraha kali tamat sapoe ngabong burut sia maunya sapoe 5 kali itu percaya yang mah potongan kos dia mah coba seperti sabulan tamat ente berarti ente Rusdi saruah wah ya saruah ya Haji Bahri nangis alhamdulillah banyak nama alhamdulillahirabbil alamin awas ya Al-Qur'an teh hudan lil muttaqin baca Kangjeng Nabi apakah ayeuna henteu ningali nyaksian wah coba ya di lembur aya nu maulidan saha anu ngajina saha anu maca Qur'ana saha anu ngadirikeunana saha anu halaladirna saha anu merean berkatna saha kadele ku emang Kangjeng Nabi kumaha basyarun walaysa kal basyar manusia tapi lain kos manusia biasa ya ali Kangjeng Nabi tek sing ade besi di ditu manggi sesengitan atau belah dia sing ada besi manggi sesengitan nah maksudnya sesengitanana duyung apa lain besi duyung berarti
titari kolot mah nyaksian kan bener, nyaksian kan salah. Cak Kangjeng Nabi sing hade tuturkanlah Al-Quran, tuturkanlah petunjuk carita kaula, tuturkanlah ulama, sebab ulama al ulama warathatul anbiya. Ulah nuturkan musuh Allah saha setan jeung para kufar kulantaran eta setan diomong-omong baik, setan berpikir cak setan teh aing geus capek ngagodaan jelema, aing deuk tobat cak hayang aing deuli jelema ka masjid muluda cak setan aing deuk tobat datangnya na ka kiai, assalamualaikum. Hebat setan mah pase setan mah salah soal proporsional kan setan. Bahasa naon bae bisa, good morning bisa, setan bisa. Naon cek kiai saha hampura kula setan kaget biasa pakai jas kos haji bari gitu tah pakai sorban gitu ya bangsa setan kabeh tah jangan lagi pakai jas biasa pakai sorban cak kiai teh ayeuna dia setan kula bosen ngagoda jelema ngazolim ngagodanya maboknya zina judi segala ngabohong komo ka pamarentah makanya capek eueuh hiji pamarentah nu lolos di godaan kula eueuh hiji pemuda ku hari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula aju sia teh tuan tuh kade setan kula yang janji santri kiai naon atuh sia kula yang mas santren cak kiai teh aduh aing boga santri setan poara ieu tetep kula ieu beneran cak nya nangis hayang tobat jasa ka Allah kula neuk mas santren tuduhkeun jalan ka Allah bosan jasa kula ieu hirup terus godaan jelema bae teu eureun ulah hayang tobat ti mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cak setan terharu assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula mah tadi terima ya geus teu naon teh cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok atuh setan mondok setan bae mondok urang Cilongok teh mondok goblok teh setan mon ngajinya na tuh bisa nyana barang geus kitu bebeja ka kiai na kiai kula amil jurumnya sorok ngelang ngasal geus alpia johar maklun kabeh geus haji aya kede eueuh nu endek dibikeun ka kula eueuh cek kiai beak kang main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kiai kula hayang boga ilmu ma'rifat cekan luhur jasa kan hayang jadi wali kula cekan coba tuduhkeun ka guru mursyid ci cek kiaina aya haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus jangan neangan ayah seorang bijak seorang wali
ngaguru kadinya dititah ku kiaina teh. Kiaina datang ka dieu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna Kiai, kula boga murid ieu geus pinter jasa. Hayang boga ilmu ma'rifat. Saha ngaranna ieu? Walhan. Walhan mah setan. Iya setan teh kan. Setan. Mas santen di kula geus kebal teh kan. Iya yang jadi wali. Masa setan yang jadi wali? Ih, pugu ieu bencana manu sadar. Meureun tiba heula can nyorang aya setan sadar karena ieu. Gitu teu naon sagana teh. Guys atuh, dipagahan zikir. Zikir. Haji Bari mah zikir 100 geus puyeng, setan mah 2000. Illallah setan. Buat jan. Asal cau bae illallah. Setan mah gitu. Setan malah jadi pemimpin. Haji Bahri ge dipimpin ku setan. Kadang-kadang mimpin tahlil. Setan teh mimpin teh ku geus hebat-hebat zikir bangsa Haji Bahri, Haji Pendi. Lelet kabeh ku setan. Bulan illallah. Setan hebatnya sih setan. Masya Allah, ceramah. Jadilah yang hebat. Akhirnya ceknya teh kesel amatnya ya ceknya hirup ya hayang ke sorga kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere nyana teh dibukakeun hijab ke sorga atuh terus dia baten pernah ke sorga. Haji Bahri iraha ke sorga kumaha Haji Masuri mah wallahu alam segala Haji Patin wallahu alam karak cita-cita bae ke sorga ieu ke sorga langsung. Masya Allah, cak setan ku ngeunah-ngeunah di sorga. Hebat di sorga. Hayang naon aya. Bidadari nang karak 73 kabeh. Waduh, ceknya mangani ucedaan. Aduh cedaan emangna urang Cilongok. Dan lu menti ceda pitak. Ieu teh lesang. Bidadari lesang anu neuk numpakana Rusdin bungeun bidadari ge atunya nama lesang ieu koromod ngan deui ka sorga mah diganti ngan ge make beungeut itu mal beungeut tuh ieu urang boro-boro di sorga 2 kali gitu betah nyele misalnya di sorga ya Haji Pendi aing mah usul ka Allah Gusti ieu turunkeun ieu kurang atuh menghalangi pemandangan masa di sorga kos kieu atuh ku adi ge teu betah atuh koba di sorga. Nah protes kula langsung ke Allah protes tapi lamun ka sorga diganti moal beungeut nu ieu kasep biasa kuari mah nu bogoheunana papajikanna ge geus teu bogoheun majikanna kuari geus protes bae teu bogo incu lagi geus ngusir incu atuh. Nah iya di sorga teh di sorga setan mah aya bae cek cenah teh asana aing karesel hirup di sorga kesel tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae cek cenah ngeunaheun asana ngagoda jelema mah ieu kararieu cenah cek cenah di sorga teu betah aing mah kulantaran nyana berpikiran setan deui akhirna kalakuan nyana di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud nyana bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya ngadu-ngadukeun malaikat bae walaupun malaikat itu bisa kahasud ngan nyana karakter kos kieu setan moal bisa kahasud malaikat mah ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga urang teu betah ya kos kieu nya penghuni sorga si kos kieu sakena hasud takabur haju ngadu-ngadukeun jelema ieu kubae usul ka Gusti Gusti hamba Gusti aya di sorga tapi lain penghuni sorga
iya abdi protes cak malaikat kumaha ieu saha cek Gusti Allah Gusti maha uninga haha cak Gusti atuh eta mah setan ieu pan ieu bisa ka sorga atuh lantaran nyana boga ilmu luhur ma'rifat sehingga dikasorgakeun tapi ieu kuari teu nyaman di sorga diadu-adukeun we widadari raribut bidadari wow geus pokona mah teu nyaman we geus malaikat kitu keneh nu tadi nabi bidadari daek dicandung embung jadi diributkeun ku setan sial da setan goblok setan mah gitu cek Gusti Allah atuh dasar setan mah setan bae sanajan ka sorga di sorga ge tetep bae setan mah setan bae sebabnya nama geus dilaknat ku aing nya nama tetep bae penghuni neraka turunkeun ka handap di sorga bluk ka handap jadi batu begitu jadi batu terus ditarempok ku Ahok ku Haritanu wah ieu pangeran ieu oh cakiana ieu pangeran ieu Ahud termasuk Ahud tetangga Imis oh sadei Tegwan sadei Acoy Akiong oh iya oh diparanggul kunyana dibawa ka imah disembah setan mah geus jadi batu ge masih ngagoda jelema bae setan tah lumantak dasar setan kajenteun masantren setan bae setan kajenteun geus diwali-wali setan bae setan sanajan geus dikasorgakeun sakali setan bae sekaligus dimamakeun diabuyakeun abuya Kiai Haji setan bae tetep sakali setan bae dan nu mantak sing hade urang beusi boga babaturan setan atawa boga pamajikan setan emang nu kos kumaha cenah Kiai setan mah hiji nu sok nonton TV kabeh berarti setan kabeh ieu ge setan setan tak iya nusak ngabohong setan anu osok tilok make jilbab setan anu osok ping-ping na kadeuleu mun awewe eta mah raja setan anu osok nguludan hayang berkat eta setan ieu tah ieu setan jadi oreganan sakali setan Kangjeng Nabi syahidan nyaksian kaharep nyaksian katukang nyaksian para rasul nyaksian para nabi nyaksian para wali nyaksian para solihin nyaksian bahwa Namrud salah nyaksian Fir'aun salah termasuk nyaksian ke setan bahwa setan teh dolalum mubin sasar anu nyata inna syaitana lakum aduwwum mubin saenyana setan musuh nyata tak tinggal orang sing hane kuari sebab setan mah di balai desa aya setan di kecamatan aya setan di DPR mah setan kabeh di mana deui atuh sebutan atuh sia di pos kamling tama juri jeung setan aya di mana deui tah otak sing hade mantap kula mah henteu sieun ka setan sebab kula bareng jeung raja setan aman anak-anak buah setan eleh kunyana kabeh wah atuh jeung raja setan mah tenang nyana mah bintang 7 aduh Gusti Allah nu agung naik kakarak syahidan tugas jam 12 encan wa mubashirna urang muludan di mana deui ya nah bagian wa mubasyiron wa nadhiro kakarak syahidan hiji ti Kangjeng Nabi Adam yuk terus datang ka kuari syahidan tanggung kuana iyalah
urang alhamdulillahirabbil alamin boga Kangjeng Nabi anu geus diaku ku Gusti Allah syafaatna nu sok disebut syafaatil uzma boro-boro urang sebagai umatna nu bara heula ge disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah nu dibacakeun tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Alam masih wallah, langit alam Kangjeng rahmatan lil langit, bumi masih wallah alam rahmatan lil bumi, manusia alam atau rahmatan lil manusia, kafir ge alam rahmatan lil kufar, hewan kufar rahmatan lil hewan, atuh tatangkalan ge atuh masih wallah rahmatan li tatangkalan kabeh karahmatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat sing hade bahwa Kangjeng Nabi sebagai syahidan urang bakal disaksian kebenaran urang lantaran urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nikmat urang disaksian ku Kangjeng bahwa urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, lamun saksina Kangjeng Nabi geus mal hese sorga hiji. Nomor kedua sing hade sakali setan bae, sing hade urang besi boga batur setan, tinggal karakterna aya tanda-tanda setan ke insyaallah urang caritakeun moal kaburu ku ari mah sebab geus jam 12. Jadi tinggal nyaritakeun engke tuh ieu mah dasar setan urang kada dahar bae ya aya turunan setan ieu we dua ieu anakna ieu bapana. Gitulah sing hade nya ieu urang sakali deui urang kukumpulan di hadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang disaksian bahwa urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Di akhirat pasti urang dibela disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar Kangjeng Nabi mudah-mudahan nyorot ke hati urang kabehan sehingga tambah yakin, tambah mantap, tambah ibadah urang ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, urang bakal paeh akhir hayat urang maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.